Para mitra sadaya oge kawargi-wargi Mangjaya di mana wae linggihna nu tebihna nu caketna nu sami-sami ngabandungan dongeng mugi-mugi dongeng-dongeng tiasa kanggo hiburan pangbeberah mana. Atuh para mitra ka wargi-wargi nu nuju ngadangukeun ieu dongeng sabada Mangjaya namatkeun bagian ke-62 Mangjaya neraskeun bagian ke-63 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mangjaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka-63. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun harita Santika tuluy tungkul atuh para mitra. Ngadenge eta kecap Ki Bogel karta kuat kaluncat ti hendak tempat yuk. Hah? Saha? Dedengian anak si Bogel. Si Bogel nu ngamusuh ka apa? Aduh, natira atuh bobogohan teh euy. Kuat ka teu apal ka anak jelema jahat eta teh. Ki Karta molotot kaget. Sadalah ningsih anu keur kaprak-keprok di dapur milu nyampeurkeun. Kumaha Santika dedengian teh hidup rerejengan jeung saurang wanoja terahna anakna si Bogel? Laresma nanging sakawitna sakediki abdi teh teu nyangki nanging ayeuna saparantos terang hati abdi janten bingung itu kumaha kieu kumaha sareng depan anjeunna ge sami teu terangeun yen abdi putrana salirabah Karta pikeun sakedapan Makarta jeung ningsih silih reret nu ngandung harti kudu kumaha jalan kaluarna teu lilapok Karta kedal ucap ari abah mah nyarek moal ditah moangan lamun bener-bener kitu nyata maneh aya hubungan jeung anakna si Bogel teu naon-naon asa daek nanggung sagala kajadian nu teu di anon teh tiangalna teu dipikir tiangalna syukur-syukur si Bogel daek babalik pikir ku nempono jadi anakna prak we keur abah mah halanganana ari sabab anak mah dosana jeung teu nyaho naon-naon kitu para mitra pamanggih Ki Karta sedeng ningsih can waka ngajawab. Kumari man harumojong kana niat abdi Santika dugdeg hatena sok sieun antara hate indung jeung bapa beda teu lila pok ningsih kedal jawaban. Mak lainnya tujuan tapi dumasar kana kanya maka hidup prak wae hidup rek nuluykeun hubungan mah jeung anak si Bogel ge lain saha cenah panelahna Puspita mah saha Puspita muhun mah Puspita. Oh, jadi keke dade ngaran teh Puspita nya. Keke. Lain alus ngaran nama repok jeung hidup mah naon cenah wadalan Puspita teh. Senen bae pami telepat. Oh, cocok jeung repok jeung wadalan hidup atuh. Nari Santika poe naon dilahirkeun teh cing kawas terang epan Kang Karta menuju Suung. Hehehe, na jantung ngungkulan ge abah mah tetep nyaho atuh. Nah naon wadalna? Oh. Alah pokona mah lain cuma di ngacir lain. Abah mah eta mah namisasi atuh bah. Teu janten cenek abah teh sareng emat teh nya tujuan nuhun atuh. Horeng jembar panalar abah teh ampuh lungguh teh estuning leres pisan. Pokona mah caang padang abah teh teu geuneuk teu maleuk-maleuk caang bulan 14 teh abah cek Santika ngarawu dampa suku indung jeung bapa. Saterusna antara Ki Karta ningsih jeung Santika ngarobrol. Nema kana sejen perkara ngan tetep nu jadi bahan carita mah ngeunaan hubungan Santika jeung Puspita bakal kumaha engkena mun seug Puspita teu diridoan kun si Bogel bapana. Tapi pikeun Santika hatena geus gilig rintangan naon bae oge demi jiwa Puspita bari sakalian ngawanohkeun dua kolotna deui nu kiwari masih keneh bendeng. Poe mimiti maju kadatang namang sapeuting sorasa satuan peuting geus mimiti rame di sarada mapag datangna peuting nu sakedeung deui bari sumandi. Langit lenglang taya mega nu jadi panghalang sumirat peuting ngagebur hurung mere caang ka insan nu liar ti peuting bentang baranang mapaesan langit anu lenglang. Kaayaan lemur dukuh ti mimiti ayana karaman-karaman nu diakibatkeun ku jahatna pihak Ki Jaladri
Kiwari mimiti aman eueuh kajadian nu teu dipikahayang. Tapi kaayaan kitu ukur nincak tatahunan ari sabab kalemur dukuh peuting eta geus aya kila-kila teu hade deui bae. Hawar-hawar anjing babaung ditema ku nyeorna angin nu nyeah lir ibarat nyeahna cai nu keur caa. Bulan moncorong hiji tangarapikeun hiji makhluk nu rek ngalaksanakeun niatna. Mangsa peuting eta sinar at para mitra ngagebur hurung di awang-awang. Eta sinar ngalimpudan saurang jalma nu rek niat jahat ka pihak jiwa si Gomrang alias Ki Karta jeung sakabehna. Eta sinar beureum nu katelah Ki Panemahan Guriang Sangkala ngemban pancen ti saurang jalma nu geus jadi rahayatna nyatana Ki Boge. Ki Panemahan Guriang Sangkala anu geus aya saluhureun lemur dukuh samalah Ki Panemahan Guriang Sangkala geus teu kudu lieur neangan tempat Ki Karta. Ku sakali neuteup ge Panemahan Guriang Sangkala geus apaleun. Teu lila bareng jeung nyaahna angin di barung ku pating cungungungna ajag, pok Ki Panemahan Guriang Sangkala kedah carita. Tetela, kula teh samar yen rek diala nyawa dipetik pati, dicabut umur nu ieu imahna. Awas ya, geratatan-tatan pikeun pindah tempat anika deuleu. Kitu ceuk Ki Panemahan Guriang Sangkala. Wanci beuki maju ka peuting, sora anjing tuluy manting, lir ngabejaan kalemur geus aya deui makhluk nu teu dipikahayang. Ki Karta jeung Santika silih pelong teu lilapok Santika kedah carita. Abah, kajadian sarupi kieu kaalaman waktos abdi nuju aya di sisi talaga. Nanging jelas sanes datang ti talaga, tapi ieu mah aya makhluk sanes nu bade ngarah jiwa ka jiwa Puspita. Kalih ka diri abdi, cek Santika. Ki Karta ngahuleng. Geus lah, pokona mah nya keun we antep lah tapi ketang. Heuh geus aya dewe kajadian teh. Pikiran ieu moal salah pagawean salah saurang jalma nu tetep hayang puas ka pihak urang keun sia. Naon cenah itu nya? Cek Ki Karta alias si Gomrang. Waspada bisi kalemurna aya kajadian nu teu dipiharep. Tapi kakarage Ki Karta jeung Santika rek ngab nyarita. Teu kanyahoan panto imah nu ditulakan tebat berai muka. Ka abus jandela pangkeng. Samalah lain ukur kitu tapi kadenge ku Ki Karta aya nu si Gomrang jeung ku Santika. Punten, ku Ki Karta atawa si Gomrang jeung ku Santika di luar aya nu seuri meninggal gak-gak. Harita ka si Gomrang ngisaratan ka Santika pikeun ngajaga ningsih hindungna. Wayahna awak maneh mah jaga heula indung maneh Santika dah. Keun eta makhluk mah disanghareupan ku Abah. Cek Ki Karta, jung nangtung teu poho Ki Karta nginjem tasbih ceceklan Santika, pamahanan Kiai Sobar. Sanggeus kitu jorela celeng calegedeg Ki Karta alias si Gomrang geus nangtung mancuh di luar imaheunana. Gede hati anika, rek newak diri kula, ha? Bisi anika teh nyaho? Tur teu apa kula saurang jalema nu keur tetapa. Kurang leuwih 200 tahun kaliwat, jeung 200 tahun nu baris datang, nya di diri kula nu bakal jadi jelema panggagahna, sakti mandraguna manggulang mangguling, geus moal aya jalema sejen nu bisa njaga cita-cita jeung karep kula. Kanyahokeun ku andika kula katelah Panemahan Guriang Sangkala. Anggur sing andika geura tarimakeun, yen dina penting ieu aja nu geus moal bisa ditolak deui. Ari sabab di mana diri kula teu hasil ngalah nyawa andika, meureun kula moal tulus nyeseup sari maduna anak si Bogel nu geus dipasrahkeun ka diri kula minangka tanon. Ku sabab kitu sok tong loba teuing cetak ari sabab awak andika moal aya kakuatan deuleu. Cek Ki Panemahan Guriang Sangkala nu jirimna kalimpudan ku sinar beureuh. Si Gomrang alias Karta dirina waspada. Yen ieu jelema anu geus satengah siluman setengah jalma nu moal salah mibanda ajen tahapan ilmu di saluhureun dirina. Si Gomrang harita tuluy nyarita. Ih, Guriang Sangkala, ai pikeun kuring mari nya mah kudu ya. Maot dina penting ieu teh jadi masalah. Asal geus dikeresakeun we kudu ngaresakeunana. Sabab asal ti Allah kudu mulang deui ka Allah. Ulah cara anika hirup teu modar henteu, hirup henteu modar henteu. Ye, teu pupuguh malayang kitu. Wah, kurang ajar sia kumaha wani nyarita kitu ka aing, ha? Ka Panemahan Guriang Sangkala deuleu. Geura rasakeun ah ye. Teu tindakan ti kaula.
ulah nu baris ngaganyelengkeun dunya dina kancah dina kadugalan ieu. Geura nyemah sia kaing, geura serah bongkokan sia, ku aing bakal dipodaran. Pokona mah sia bakal dipetik pati ku aing, dipugal jangga sia. Ti ditu na aduh. Dorwe bisinya hayang ngasaan mah getih si karta. Moal kudu make dikoretkeun atuh nya wani mah sok teu puguh teuing. Mungkin naon atuh. Mun kitu anjeun teh malaikat maut. Malakal maut, malaikat penyabut nyawa, kitu tukang nyabut nyawa. Kuring moal walakaya. Aisyah model kitu kene keheulanan atuh. Lamun Andika bener-bener wani geurawan ieu. Wah, buang syat alat-alat cumampaka. Andika umur syahana pun kaula. Geura tadah ieu. Ciat. Panambahan Guriang Sangkala harita para mitra sadaya. Atuh harita keneh manehanana nyerang bari ngaluarkeun sinar beudem ka palabah nangtungna si Gombrang. Tapi si Gombrang waspada ceuk paribasana. Manehanana ngoning dina ngahareupan eta masalah. Manehna juralit kalayang plos sinar beureum teu keunakan awak si Gombrang. Tetela Andika mipanda karikatan gerak euy. Rasakeun siriwik angin leutik tapi berat narajang ka si Gombrang. Si Gombrang jingkrak kagigir atuh angin labas akhirna nembrag ka hiji tangka langsung rebah sapada harita. Dua kali kaula bisa dihindarkeun ku Andika. Tapi pikeun gempuran nu katilu nista maca utama. Tah, katilu kaopat kalima jiwa Andika geus moal bisa nyingkaan deui gempuran kula. Geura rasakeun ieu. Belesat teting di mana jona dua panah ting belesat ngarah awak jiwa si Gombrang. Tapi jelas pikeun kasakitu kalina si Gombrang tetep rikat jeung waspada. Carincing pageuh kancing saring pageuh iket ceuk paribasana. Dua panah teu ditewak tapi dipapag ku muterna tasbih. Para wargi kaum dang, atuh harita para wargi sadaya. Kadenge ku sakabeh lembur di jomantara aya soranga celegur si horeng akibat bantrokna dua kakuatan. Kakuatan panah kaluar tina jirim sinar beureum ki Panambahan Guriang Sangkala jeung tasbih nu lain satasbih-tasbihna. Harita ki Guriang Sangkala cumarita. Tetela pikeun sakitu kalina. Andika tetep masih mampu ngahindar tina ancaman jeung gempuran jurus kula. Ayeuna rasakeun sia. Kolebat kana awak si Gombrang aya nu melesat rupa hideung si horeng pakarang rante anu huluna ngabentuk orai siap macok mangsana. Si Gombrang reuwas deui bae yen tetela peuting ieu dirina kudu bener-bener nguras sakabeh ilmu panemu jampe pamake. Nguras sakabeh aji kasaktenan. Si Gombrang bingung naha kudu kunaon pikeun ngalawan eta rante nu tuluy ngancam beheungna. Luncat kakenca tetep keuna kakatuhupon kitu keneh. Saterusna awak si Gombrang luluncatan nyingkahan bahaya nu diakibatkeun ku Panambahan Guriang Sangkala. Geura ketrukeun sakabeh ilmu Andika Gombrang. Tembongkeun ka bisa sia deuleu ha? Lumpat ka mana sia? Geus moal bisa deui sabab peuting ieu umur Andika kudu ngencar tina raga. Rasakeun sia. Ki Panambahan Guriang Sangkala terus ngincer kalemahan si Gombrang. Akhirna si Gombrang ngetrukeun sakabeh ilmuna, ngetrukeun sakabeh wawasena. Samalah panca braja sarining tunggal langsung dipetakeun, nu dikombinasikeun jeung jurus batu nunggul, nu geus sampurna tahapan ilmuna. Harita keneh para mitra reup si Gombrang peureum, batin museur kanu ngusikeun dirina. Sedengkeun saluareun awak si Gombrang dijaga ku lapisan tanaga nu kacidarohakan. Kajadian saterusna. Tasbih terus muterlir aya nu muterkeun. Satiap huru rante datang tasbih terus mapag. Akibatna geus teu bisa dihalangan deui dua kekuatan ilmu masing-masing ngeusi kana dua pakarang. Bantok hiuk krak tasbih kabeulit ku eta rante. Saterusna antara rante jeung tasbih tuluy silih bedol ku ngaliwatan masing-masing tanaga batin. Tina tasbih lila-lila kaluar sinar bodas akibat nahan geteran tina rante anu ngaluarkeun sinar beureum. Sedengkeun jiwa si Gombrang najannya
Najannya para mitra bisa lepas tina ancaman rantai, tapi tetap salian ti rantai tina jirim Panembahan Guryang Sangkala kaluar hiji pakarang eta pakarang disebut tambang kahyangan. Tambang kahyangan teh bentukna modelna sarua jeung ciga orai ngan beda saeutik kahuluna ibarat tali panyangreut. Si Gomrang teu galideur dirina percaya kana kakuatan jiwa sorangan. Najan dina umur katinggalin da puguh Ki Panembahan Guryang Sangkala hirup samemeh 200 tahun geus kaliwat. Sedengkeun si Gomrang budak kamari anu kakara boga turunan hiji. Samalah mah mun dibandingkeun jeung ku buyut Cakrabuana Mbah Gantarang, Ki Panembahan Guryang Sangkala leuwih kolot, leuwih loba pangalaman, leuwih loba dina ngoning manehanana legok tapak genteng kadekna. Si Horeng memang kitu kaayaanana. Guryang Sangkala leuwih ti heula ayana hirup di alam dunia. Para wargi sadaya, Ki Panembahan Guryang Sangkala seuring ngegagak. Wah, ani kamu bisa ngejat tina ancaman senjata tanawang kahyangan. Moal bisa ngejat tambang kahyangan senjata paling hebat dulu. Pakarang rantai bisa dibendung ku pakarang andika tapi pakarang tambang kahyangan mua bisa tetep bakat gerat beheung andika deuleu. Kitu ceuk Panembahan Guryang Sangkala saterusna metakeun tambang kahyangan anu teu salah deui nyangreud kana beheung si Gomrang. Tambang saeutik-saeutik narik beuki lila beuki ponok. Saterusna geus teu bisa nahana ponokna eta tambang. Najan kitu ilmu panca braja sarining tunggal tetep ngalapis sakujur awak si Gomrang. Malah tina gesekan antara tambang jeung lapisan nu ngalapis beheung si Gomrang kaluar haseup-haseup ngelun. Geus teu kacaturkeun sakumaha lilana tarungna antara Panembahan Guryang Sangkala jeung jiwana si Gomrang. Nganu jelas waktu mimiti ngagayuh ka subuh, samalah raongna sora hayam geus atra kabeh da atuh kadenge malah teu lila balebat ti wetan geus rek hibar. Ki Panembahan Guryang Sangkala reuwas lain di kieuna. Kusabab kitu jirimna kapaksa kabur bari ngalepaskeun pakarang rantai. Sabab pakarang rantai tetep kabelit ku tasbih gagaman Santika, sedengkeun tambang kahyangan mah sakali dibedol ge manehna lesot sorangan. Wah, andika Gomrang ulah majar bisa mapakan ilmu aing deuleu, ha? Penting ieu kula teu bisa nyabut umur sia, tapi dagoan mangsa bulan purnama engke, sia baris ngalayang jiwa deuleu. Ceuk Ki Panembahan Guryang Sangkala bari terus ngablesat ngejat, nyulusup kana mega-mega nu tinggaredat satu tas sinar beureum ngils, sora anjing jeung seahna angin lusles teuing ka mana inditna. Si Gomrang sadar, nya satu tas Panembahan Guryang Sangkala ngiles si Gomrang ngeureunkeun elmuna. Karasa ku sakujur awakna harita para mitra, tulang-tulang meuni asa caroplok. Samalah ku sabab tarik teuing ngeunakera tanaga batin. Awak si Gomrang ngagaleong nu antuk nama gebru, si Gomrang ngagebru, teu kuat nahan tangtungan awakna. Santika jeung Ningsih puguh ngarasa reuwas sok sieun salakina bobor karahayuan. Kang Karta, kunaon eta duh? Santika kumaha atuh Bapa hidep ieu? Tulungan Abah hidep. Ningsih ngagugulung awak si Gomrang. Masing tenang mak, da teu sawios-wios Abah mah. Ieu mah sapila kadar naker tanaga batin wungkul Abah teh. Untungnya salira Abah kiat ngabendung gempuran-gempuran si Guryang Sangkala. Daun abdi mah tos wah, tos nyangking panca braja mah sarining tunggal tangtos abdi nu bakal majeng ngayonan si Guryang Sangkala. Mak, ayeuna mah urang-urang yo orang sana kalebet lah. Santika tuluy atuh mawa bapana Ningsih hideng naheur cai pikeun ngompres awak salakina. Teu loba catur bapana anu keur ngalempreh di pangku kusa kunu jadi anakna. Anu ngaran Santika. Malah Ningsih ge tuluy nyarita deui. Duh. Nah, amene aya mun teu anggeus-anggeus atuh kaributan teh nya. Beres ieu datang ieu, beres ieu datang ieu, meuni tobat Gusti gara-gara talajak saurang jalma nepi ka remet kamale. Remet kamale harianeun si Bogel geus moal salah deui alpukahna si Bogel ieu teh nu keukeuh hayang ngarebut di kakawasaanana. Ceuk Ningsih bari terus ngucurkeun cai nu geus haneut kana wadah. Sanggeus kitu tuluy dibawa ka tengah imah.
Ari Santika tutas ngarawat deui nawatan tasbe tetep melita jeung ngapakarang rantai gagaman Guryang Sangkala. Ngerasa kaget ari sabab eta rantai asalna hideung satu tas kagesek ku tasbe nu hurung ngagebur teh rantai robah rupa samalah robah barangna eta rantai tuning teu kaharti ku pikir Santika ari sabab robah jadi iteuk anu arupana wulung. Siga nama milik aing meureun hayang nyaho arek ditanyakeun ka Mama Kiai Sobar. Naon atuh jawabanana? Luput can kapikir ku kuring mah can kahontal ku ilmu aing mah. Kitu ceuk pikir Santika bari tuluy ngarawatan tasbih ajaibna jeung iteuk wulung. Sedengkeun si Gomrang terus diubar aber ku Ningsih. Nya teu lila mah atuh si Gomrang pulih deui sadar deui nya si Gomrang beunta. Red ka Ningsih jeung red ka anakna Santika. Aduh. Abah hampir-hampiran kadesek we deh. Mun nyangking ilmu batu nunggul jeung Pancabraja Sarining Tunggal, pucing ieu abah kudu geus jadi korban we katelengesan si Guryang Sangkala. Yuh. Abah kapaksa kudu nurunkeun ilmu Pancabraja Sarining Tunggal ka hidup Santika. Keun bae can manjing umur ge. Geus loba dasarnya jeuh hidup. Ayeuna mati sambat poe ieu kareup hidup kudu bener-bener neuleuman eta ilmu Kiai Sobar. Bisi ilmu abah teu mempan pikeun ngayonan si Guryang Sangkala kasep. Kitu ceuk si Gomrang atuh saterusna mah kajadian nu kaalaman ku si Gomrang. Sakedet ge geus tepi ka sakabeh pangeus lemur dukuh. Tuna heula kayan di lemur dukuh kiwari urang guar kumaha lumampah saterusna pikeun si Bogel anu hatena sarakah tur ngancik rasa dendam dengki ka pihakna si Gomrang. Si Bogel poe eta tetep tenang tuning henteu curiga. Munu jadi pamajikanana terus-terusan jadi mamangsa ki panembahan Guryang Sangkala. Dina mangsa poe nu hade Ki Boge tara-tara tisasari panona tuluy-tuluyan neuteup ka Sari Puspa. Nu beuki dieu beuki tambah sakujur awakna beuki begang di barung ku beungeut sepak pias lir taya getihan. Teu dilapok Ki Boge kedal tumanya. Sari, nah ieu ditempuan akang wae kana awak maneh teh bet asa beda. Nuasa neuhneur ngeusi ayeuna katemongna bet begang jiga kurang sare. Pan sidik tiap peuting tara liar da sok aya gigireun akang. Samalapan nyawa sorangan ti poe mangkukna akang can pernah ngayakeun sakumaha ilaharna nu rumah tangga. Tapi naha bet kieu jadina beungeut sepa awak begang jiga kurang dahar pagawean ukur ngalamun. Sok terangkeun naha aya kajadian naon atuh nu geus tumiba ka diri Sari teh. Pok bejakeun mumpung si Puspita keur eueuh. Si Boge neuteup antep kanu jadi pamajikan. Sari Puspa ukur batina we para mitra bati nyurucudkeun Cipanon. Rek betus terus terang hate asa aya nu ngahalang. Sakumaha nu kauninga si Boge neuteup seukeut ka pamajikanana. Sari Puspa ukur bati nyurucudkeun Cimata rek betus terus terang hate asa aya nu ngahalangan. Kang Boge nurutkeun hate abdi mah. Hayang nerangkeun hiji kajadian nu geus tumiba ka jiwa kuring. Salila nu geus karanapan tapi bibir hese pisan rek. Ibarat anu asa dirapet tur aya nu ngancam. Oh. Jadi? Hah? Jadi awak maneh teh? Si Boge molotot kaget. Saha geus wani kurang ajar ka awak maneh ha? Pok bejakeun. Hese Kang. Sari Puspa terus asup ka jero langsung mebeutkeun awak ka tempat pangsarean Ki Bogel ngahuleng. Teu lila kadenge hiji sora nu jelas panembahan Guryang Sangkala. Samalah lain ukur sora panembahan Guryang Sangkala wungkul, tapi kaayaan alam nu asal caang bet ngadak-ngadak robah jadi poek. Malah mah para mitra anjing tuluy babaung di sabudeureun eta tempat. Anika, teu kudu bingung-bingung Bogel. Sabab ieu sakabeh lain kahayang kula. Kula pila kadar ngalaksanakeun pancen. Peuting mangkukna kaula geus ngajegal jiwas ngajaja siwa si Gomrang. Kula can aya kasempetan pikeun nyampurnakeunana. Sedeng nu kaalaman ku pamajikan Anika geus moal bisa diganggu gugat. Sabab samemeh kula nyeuseub sari madu anak Anika. Leuwih ti heula kula hayang nyeubeurkeun jeung pamajikan Anika kitu Bogel. Cek sora nu kadenge ku ceuli batina si Bogel. Si Bogel harita reupkeun krai pias kasalahan nu geus dipigawe. Tetela jadi malines ka diri sorangan
tamiang melit kabitis anu cilaka teh pamajikanana teu kiarasa Kibogea nyarita. Sangkala panjang jina ge lain kitu, di mana kuring ngalangar janji nyata teu daek jadi rakyat Andika, kuring siap jadi sato pangeusi Gunung Karedong. Tapi ari ayeuna nah batuani ngagadabah pamajikan kula, turun ke ditambah jeung anak kula. Nah menikah cida teuing pamenta teh Andika mah. Bungan salah sorangan bogel. Saha nu datang menta tulung, ha? Apan lain kaula tapi Andika sorangan. Sedeng kaula rek ngamangsa anak Andika can cukup waktu. Sabab masih lila ngadagos sumpah tapak kula nu kakara nincak 100 tahun ayeuna. Pikeun ngamangsa anak Andika merlukeun waktu 150 tahun nu baris datang. Ari sabab pikeun ngamangsa anak Andika, kula hayang langsung sarua jirimna dina harti kula bisa rumingkang di alam pawenangan. Kitu bising teh nyaho mah. Ngan urusan eta bisa diganti, nyaeta kaula kudu jadi manusia. Lamun kaula teu jadi manusia, karasana pikeun kaula moal nikmat babarengan jeung anak Andika. Waktasna seep.